Tatarasna Allahu Rabbi. Wa yurwa sareng diriwayatkeun naon annallaha zaktasna Allah azza wa jalla kamalana eta samangsa-mangsa eta dina waktos ngalaknat Allah taala iblisa ka iblis. Da begitu Allah ngalaknat ka iblis saala mangkamenta ya iblis ku ka Allah taala an-nadrata kana tempo kitu hayang ditempokeun. Akhirna kumaha fanzara maka nempokeun Allah taala hu ka itu iblis ila yaumil kiamati nepikeun ka poe kiamat. Tapi iblis mah umurna ratusan ribu tahun. Pangpanjang umurna teh saha? Iblis. Nah. Terus kitu barang begitu ya iblis geus dibere tempo ku Allah taala wa qala maka ngomong iblis. Cek iblis. Wa izzatika demi keagungan Gusti demi kagagahan Gusti la kharajtu moal keluar abdi min qalbi ibni adama tina hatena anak Adam madama salagina aya bihi di eta tetep di anak Adam naon ar-ruhu ruh catat ku sararea ieu janji iblis satungtung anak Adam aya nyawaan teu abdi moal kaluar tina hatena. Jadi satungtung urang hirup mah pasti ditutur-tutur ku iblis. Mata kamana-mana urang teh kudu teu rancingeus. Lamun tukang gelut mah persiapan bisi aya musuh ti tukang digigir ti hareup. Mamawa senjata. Ya, di mana-mana orang boga musuh, kamana-mana mawa naon? Mawa senjata. Jaga-jaga kan bisi aya musuh ngaranna oge. Nah, sedengkeun musuh orang teh iblis. Iblis teh musuh urang. Nah, ai urang kumaha tenang ge sok mawa senjata tara. Senjata ka iblis teh ya, ke senjata keur menghadang iblis teh ilmu. Jadi urang unggal poe ya ngaji ieu teh unggal poe ngariung di urang teh ieu teh keur ngumpul-ngumpul senjata pikeun nyegah serangan iblis.